keur carita-carita batin di bahasa urangkeun supaya paham. Geus malaikat diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji, nu zikir, nu tasbih, nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana. Ketika ikhlas ka ambeuna seungit, ketika teu ikhlas ka ambeuna bau. Mentak tetep bae masyarakat teh bum bau, malaikat nage bau. Ikhlaskeun coba ge. Nah, urang wiridan sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman tammatan kana luwi lokad wa baraju lokad ka malaikat aya nu babacaan bau datang malaikat bau emang naonnya hayang warungna maju bau jasa ya bau lah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la ja'alat alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Oh itu mah sholawat lain sambarangan teh sholawat eta. Eta mah lamun dibaca. Sholawat eta geus muharram we. Eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Eta mah mantep ka dieu ka ditu teh mah. Jotosan ge make sholawat eta beda jotosan. Dikitu gede tadi sholawat tah ya supaya nempel di malaikat tadi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi wa sallam. Tinjukeun ku urang atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan ngejengkang jelema tadi eta malaikatna nempel di dieu urang wirid Allahumma sholli ala sayyidina sak malaikat bau emang benar A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والله أعلم بمرادي وهو أعلم تعالى الله الذي كان أنشأ nyukulkeun ya ladzi khalaq tegaskeun ngadamel ya ladzi naru jannatin sakehe kekebonan basatin tegese pirang-pirang kebon ma'rusyatin kang sakehe kang den amparaken maksudapun tegese sakehe kang den amparkeun alardi nyata sabumi kalbati kaya samangka wa ghairu marusatin lan orana sakehe kang den amparkeun bi anir tafaat ala sakit kalawan yen
narima munjuk ieu jannat bi'amil tepat kalawan yang teh narima munjuk ya jannat ala sakin ingat setan kala tawafokokan nakhli kaya tangkal korma wa anusa dan yukulkan ya Allah anakhlai ing tangkal korma wa zara lan tatanduran mukhtalifan alekang narima beda-beda ukuluh opo pirang-pirang bubuahanane yazar Amaru tiga sebuah hazar wahabulan wijil zaru bil hayati ing dalam tingkah atau bentuk wato milan rasane wa zaitun lan zaitun rumana warumana lan dalima mutasyabihan halaikang narima sarupa warakuhuma godonge karone zaitun lan ruman halun yaiku dadi hal wa gara mutasyabilan orang kang narima sarupa ta'mu apa rasane karone zaitun lan ruman kulu pada marangan sira kabeh min samarihi saking buahe kulun iza asmaratat kala buahan yakulun qobla naujing dalam sadurunge matang wa atuha kahulan pada nakan disira kabeh hake kulun zakatahu tegese zakate kulun yauma hasadihing dalam dina den panene ya samar bil fati wal kasih kalawan dan baca fatah hasadi wal kasilan kasahi sadi minal asinyatan minal usyuri nyatanya saking 1/10 nisbihi atawa saparana usyur wala tusrifu ulan aja ngaliwat batas sira kabeh biadai kulli kalawang ngawekeun sakabeh samar fala yaquli ayalikum syai'un maka ora tetep kadoe pirang keluarga sira kabeh paswiji-wiji innahu ing satuhun ya Allah la yuhibbu ikora demen ya Allah musrifin ikora mika demen ya Allah ngongka ngaliwat batas kabeh al mutajawizina tegese kang ngaliwat batas kabeh maka ngaliwat kabeh mah ada ing barang kang ngawates ya Allah lahum kadue al mutajawizi suk isu poe minggu mana ngecerk hujan kerpeti maju orang hayang ngaji motor kempes di imah eueuh maju rada marah bae pemajikan duit teu boga anak geri aduh diajak gaji ku babaturan gratis lah puyeng aing orang lamun daritakeun ibadah kosodakoh keur boga atuh biasa tah mah teu pati gede gajaranna kurang sehat pamajikan nu sehat boga duit 10 juta orang teh tarareunan pikiran aya anu ngabutuhkeun boh muludan boh masjid bikin rasa juta mah atletik ganjaranana nu bade mah urang keur teu pati boga atawa aya mah ayangan darurat aju aya nu butuheun ka urang bebeja ka pamajikan lain aya duit di dinya dinya cenah nanyakeun lain naon teh nu muludan menta beres 1 juta mah sangeunahna bae itu boga geus barasok sudah kalain gitu ya urang tatarina ge janggih sehidup semati geus atuh aya harta mah mun aya di dieu nu ieu lamun aya di dieu lain nu di dinya cek majikan lah kitu apa tang ngomong
lah tuh guys orang nu aya di dieu nu di dinya nu aya di dinya nu di dieu tah ieu mah keur eueuh di dieu bikin dah 1 juta mah berat tak kos itu berat aya mah duit ngan itu nyelap di kantong pemajikan urang kene sebenarnya mah aju ngan dinyana mah emang hese keluarna teu cara dinu urang teh gitu saya teh urang keur darurat aju hayang sedekah aju urang sedekah wae saya aya gede teh ganjaranna gitu kene ieu kaya darurat ngaji ikur centrang motorna sehat duit boga atuh geus leutik ganjaranna tapi motor rada kempes duit teu pati boga haju hujan nah gede ieu ganjaranna cak anu ka dieu aing gede berarti ganjaranna orenganan ka dieu ge ngahindar di pamajikan leutik deui teh ganjaran cek batur geus ieu tumben ngaji tuh aing oreng ngahindar majikan teh bisa ditanya sugan we teh ngaji teuing mah kebalik ngaji aing sugan ka ngaji hayang da ditanya kitu ieu henteu ngaji eta sabalojana ngaji untuk panjang bae lain gitu pernah tuh lah kos kitu nya mah asal boga salah we kos kitu bangun ngalendotan giliran bae apeng-apengan santepkeun kumaha teh kumaha emang awewe mah kos kitu teh teu bahasa orang bojong kos kitu teh وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات Gusti Allah teh ngajelaskeun tentang masalah jajadian tatanen Kabla dituna bakal dijelaskan tentang ingon-ingon nu kamari orang-orang Nasrani, orang-orang kufar Mekah ngabahas tentang hasil tanina nu kudu dibawa ka manehanana ke kumanehanan dibagi-bagi hadza ye jang pangeran wa hadza ye jang suraka ku Gusti Allah bakal dijelaskeun kitu keneh ingon-ingon teh kudu dilaporkeun ka ditu ka para pengurus hasil musyawarah di MPR pleno harita memutuskan tentang sababaraha hukum nu geus dijelaskeun ku kufar Mekah pimpinan Abu Jahal tah ieu sambarangan nyin hukum nu halal diharamkeun nu haram dihalalkeun bari bersandar ieu teh cak maranehanana keputusan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mantak ku Gusti Allah dijelaskeun aduh eta kufar kublon sakahayang manehanana bae kembali cek Gusti Allah karena tauhid wa huwa Gusti Allah ta'ala yatazatan syanu ngadamal jannatin kana sakabeh kekebonan jajadian anu dibagi ku Gusti Allah teh heulanan secara global kabagi dua aya jajadian nu ma'rusat aya nu ghairu ma'rusat ieu kabeh jajadian teh lain nu ngajadikeun ananang makhluk sanajan eta jajadian teh secara syariat mah meunang melak manusia tapi panu ngajadikeun mah tetep menang aing cek Gusti Allah ulah asa menang sia jaloba jelema anu melak tapi ku aing teh dijadikeun mah teu bae
loba jelema nu teu melak tapi ku aing dijadikeun mah pan jadi bae. Zaman kamari ieu keur meme modern ieu zaman indah jasa. Mana kaindahanana saha anu melak jambu jeueuh tapi tangkal jambu rarentul loba jasa, saha anu melak buah jauh tapi tangkal buah ambalaya. Haju kulantaran nu melak kabehan asa ngabogaan, nu mantak kulantaran asa ngabogaan kabehan anu ngajual nu ngalah di mana-mana aya angin kumpul salembur kabeh kadinya perdut mulung. Zaman nikmat jasa tah melak saha melak jambu baheula tanyakeun ka aki-aki walaya kana teh jara radi atupan nyana dahar ngadahar jambu sanggeus ngadahar jambu batu teh jambu siki ajupan nyana ngising pan ngisingna ge ka leuweung ngisingna ka huma ka sawah ka kebon haju kahujanan eta hasil ngising jara radi katawasan Allah kuari barang ngising na di imah masing-masing nu jajadian mentak indahan baheula sida ngadahar kitu naon ngaranna kocapi ngadahar kocapinya na teh diteureui abe seubeuh diteureui sikira ge geus sentul ta kocapi pokona teureui bae jeung aman baheula mah aman. Oh masalah aja dokter ge ngadahar kos kitu. Nah, gerak peuting gisu-gisu ka kebon ngising kabeh menang saminggu aya hujan berat jadi jajadian rambutan jadi kocapi jadi saha nu melak ya Allah. Ngan kebonna bae kebon Mang Anu ai buah ai tangkalna nyana ge emang mamang melak henteu cagana teh. Atuh berarti manusia nu pangeran heuh urang bulung mereka kabehan mulung nyana ge nu boga kebon mulung teu bisa ngajual sebab nyana ge teu melak buah kitu keneh kocapi kitu keneh rambutan kitu keneh jambu kitu keneh tacak Gusti Allah eueuh melak wae dijadikeun aya nu dipelakan celok jadi pae cih mantak awas nu ngajadikeun teh aing cak Gusti Allah tancapkeun ka jero hate sia. Naon eta nu mantak dikitukeun ku Gusti Allah ulah semena-mena ulah sakahayang nafsu sia utar atur halal haram ka dieu ka ditu panang aing ngajadikeun ge kumaha atuh kudu sok sieun hukum sambarangan sia mantak diawali ku kieu heula kembali ke asal tauhid ca Gusti Allah sia deh Gusti Allah teh anu ngajadikeun tatangkalan kekebonan jannatin ngaranna marusat tinu ngampar di taneuh dimimitian kubon teh ngampar di taneuh samangka ngampar di taneuh kacang ge ngampar di taneuh baik eta teh kacang cabut maupun kacang teh termasuk kacang panjang ngalampar baheula mah jatilok diturusan kacang teh dihanap ya harap kakara kuari bae barang aya urang berebes tetep bae ngaranna marusat bae teh marusat bae cabe teh marusat ngaranna ngampar dihandap jago ngaranna ngampar dihandap artina tangkalna teu berkekuatan marusat ngaranna ya jagong ya cabe ya gitu tangkal bangsa tangkal gitu kucai segala tangkal gitu non ngakangkung baim termasuk karena anu buah nu gede teh anu panjang teh naon ngaranna kukuk buah kukuk buah waluh buah bonteng buah samangka eta marusat ngaranna nang saha tah sia ngajadikeun sing hade nang aing cek Allah awas kabeh nang aing jelema melakukuk metetet bete daek bagus-bagus tidak bagus-bagus melak deui tetep bae metetet bae melak deui tetep bae salah melak cak kolot baheula mah melak kukuk masing hade hiji teu meunang bari diuk iya tuh kolot baheula mah di mana jadina ge lamun bari diuk engke nurut buah engke cenah eta buahna teh ngarengkol bae kolot baheula mah pasti nangtung sia melak kukuk mah nangtung set
hiji nomor kedua ulah napas itu kalau baheula aya pamakena ulah napasnya bakal bagus itu bukan pamake aju make bahasa naon menyem-menyem na aya mah berek wae engge poho deui melak kukuk melak cabe sehingga deh nah eta melak kukuk melak cabe we mun kahareup we kitu tah mun kahareup mah beres kudu mundur atuh geus geus pamakena eta mah kolot baheula mah mundur sia melak cabe mah trek mundur urang maju bae ka hareup ya tarohan dia datang ke bagus bae mun teu budak walimah teh nyahoan cara-carana ai kula pan baheula tani ngangon kebo kalau baheula ngangon embe lamun embe rada kuru we penci angel kagede pencit habak aju geus menang saminggu ieu pencit deui aju ieu pencit deui dan datang ka imam mesnya ka mana beak tah ieu baru nang Allah si ade dicontohan ku Gusti Allah samangka ngampar bonteng bae bonteng budak wariman teh jahoeun urang datang ka kebon tek neuleuh bonteng hayang ka kebon teng eta urang tutupan make talokop ulah napas tutupan tek ngaleos urang ka ditu teu kudu kebel 5 menit balik deui ka dinya ujianna segede kieu nu di luar mah teu nyahoeun udah tahu kayak gini pokoknya mah aduh tapi lain bohong eta lain bohong asal ulah ditoel lamun ditoel burung aya bonteng kurang toel congokna tutupan datang kadinya buka deui koneng kos kitu bonteng mah tutupan make talokop tinggal ke 5 menit 10 menit kadinya gede sorangan tuh usan bisa ngagedean nang Allah itu hebat biasa kurang ditutupan deui terus urang ngalewas kadinya deh balik deui kadinya bude tutupan deui kurang ngalewas deui kadinya aki-aki terus bisa didahar kolot bener jadi gitu eta pengalaman keur baheula tadi teh kos kitu urang hayang nyayur kukuk bareng datang lah kakarak segede kieu ye tutupan ku urang tinggalkeun 10 menit kadinya deui gede Masya Allah teh eta zaman baru budak kuari mah ulun nyahoeun kos kitu aya jelema melakukuk tecep koneng salah berarti ka toel cek deui koneng deui nang Allah ngonengkeun walaupun pada itu dasar nama salah adat tetap nang Allah jaga nangis lah yang mau melak kukuk deui bohongan kararoneng baik keriting teu beres hujan breg aing menang 3 poe 4 poe di sisi mana jadi mah kukuk bagus apa teh kukuk jadi sorangan wow gede wah Masya Allah kembangna loba teu diganggu kunyana ge jadi jadian ieu wah naon balaya wah bisa ngadahar bisa ngajual jajadian ngahaja-haja urang tah nungguan jajadian hese baheula nu mantap buah daging buah ganda rasa buah kawin saha nu melak tilok beak teh kajen kukumah buah golek buah kawin dan lain sebagainya anu melak buahna Masya Allah datang ka daun teu kadeuleun ku buah kabeh encan aya buahan mah eta teh tangkal daun buahan buahan tambah tangkal buah daunna hebat ika marusa teh dari Allah urang bae kasempatan ka ditu Karawang Kidang baheula mah bu neuleuh kucai bayem neuleuh kangkung Masya Allah ngeplak resep jasa neuleuh oyong neuleuh bangsa naon gitu ngaranna anu paitenan paria anu panjang teh paria lusuk make batu teh ka dina naon teh paria belut wah ngampas subur darah itu sebab aya cai kuari sarua
mang kunaon teh dipelakan eta nah saya ngaya pembebasan we tereh ka duit iya tuh dipelakan angel sakana ka duit lah nah hideung awak dan duit saeutik mending dibebaskeun bae sekaligus juta-juta ka ditu na pan teu boga kajen ka ditu mah anak lah kalanti siku jelua kuariwat tuh mikiran anak tuh mikiran incu nu baheula mah aki-aki ge melakalapa ki kunaon melakalapa iya tuh kajen atuh aki umur sabaraha 70 ai umur kalapa osokna ka buahan sabaraha 5 genep 7 ieu ka umuran teu lain jang aki jang anak incu aki-aki hebat aki-aki hebat aki-aki kurang ki kunaon teu melakalapa haha teu ka umuran kaburu modal aing gitu atau lainnya anak itu iya tih sebodohnya anak aki-aki bolohon wah di karar itu aki-aki je panjang lalakon aki-aki teh baheula masya Allah ih pohara teh pola pikir dirubah ku Gusti Allah nah iya menang Gusti Allah ngajadikeun jajadian kekebonan marusat nu ngampar model tadi nu ngeunah maupun nu teu ngeunah keur carita nu ngeunahna cara tadi geus puguh di kebon teh eta mah cecendet masyaallah loba jasa cecendet katokak loba jasa teu dipelak jambah aya tata di kebon teh nu ngaran suwek nu ngaran badur ambalaya pahingi kuari mah mun teu nyaho mah suweg jeung badur teh bisa-bisa badur pajar suweg ku jana aju ku jana diala geura siap kuburan mah sing geus sia tah eta zaman ya Allah zaman mun urang ka kebon teh segala rupa tatangkalan aya geus puguh bangsa paci-paci dan lain sebagainya bujang kaget deuk ngalanaon urang di kebon saha nu melak ja eueuh nu melak masyaallah karim urang datang ka dinya teh cecendet manigeus ararasak teh dialan kuari mah hayang hiji cecendet bege tangkalna jang obat kencing manis hueuse lain hese deh hueuse hese saat babari baheula teu asa jadi obat kuari barang hese jadi obat jambu batu bejana jadi obat ayo coba cecendet jadi obat anu baheula masuk pake ngarujak teh ku urang teh anu gitu cangkudu loba kuari di mana tuh aya cangkudu jak kuari mah geus berubah tadina tangkal cangkudu kuari mah jadi putri Puri Jaya baheula tangkal cangkudu kuari jadi Puri Jaya baheula di itu tangkal cangkudu sagala tangkal tongtolang kuari mah jadi kitu perumahan rajeg teh nah kos gitulah berubah nah ita tangkalan nang Allah cak Allah sing hade tekadkeun sia wa ghairu ma'rusya jeung nu teu ngampar nu aya tangkalan timimiti tangkal nangka di dieu mah dijelaskeun korma termasuk tangkal buah tangkal rambutan berbagai tangkal-tangkal nu aya tangkalan we sing hade aing nu ngajadikeun cak Gusti Allah tekadkeun awas kulantaran aing nu ngajadikeunana atuh sia ulah sok sahukum-hukumna kudu deuleu atuh ku sia mana nu halal mana nu haram sing hade ta eta teh ngaran-ngaranna ge ngaran-ngaranna nang saha ngaranan baheula urang teh nyaho kan ieu naon ieu centek nang saha tah ngaranan centek urang pan teh nyaho eta hari iya derawak teu nyaho pan buah kuari banyak hasan nyaho ka derawak atuh derawak teh pelor mun perang teh jeung Belanda ngalah derawak urang jadi dereder ieu mah gua harus tapi urang ngakatembak atuh pae atuh sampai derawak atuh tapi lamun dibacaan heula kurang la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatah balangkeun kurang henteu ngajegur henteu
atuh babacaan derewak emang kalau gitu atuh babacaan atuh puasa heula atuh beda babacaan lu puasa jeung teu puasa kok bisa beda sih ieu Fatihah baca kudu tilok puasa jeung nu teu ikhlas bacakeun Fatihah kudu sok puasa jeung nu ikhlas atawa teu kudu puasa ngan ikhlas atuh beda bacakeun kudu teu ikhlas Fatihah nyeribeuteung meta cai kanu teu ikhlas bacaan Fatihah bila perlu Fatihahna cara muammar Bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris mah kos kieu bacakeun fo ilugeun kanu nyeribeuteung pae bacakeun Fatihah kudu ikhlas geus teu maksud ka beuteung teu maksud ka irung teu maksud ka pokona nasehatkeun inum sehat kok kumaha sih kiai resepna mun hayangnya ente setik dibuka urang lamun irung urang ngambeul sesengitan irung urang ieu sesengitan zahir saya make minyaknya saya make minyak oh iya orang memakai minyak kambe tahu irung urang kitu kene nu bau saya rada lain deui rada lain deui oh iya jadi urang teh sakapeung waktu mah jadi pelacak urang eta irung kuari bagian batin malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskeun supaya ngahadaman jelema anu maca Quran, maca sholawat, zikir jeung babacaan malaikat turun, malaikat sayarin ngeren artina nu terus beleumpang ditugaskeun ku Gusti Allah tah mun pengajian kieu malaikat hadir ngabejaan ka para malaikat kadieu aya nu ngaji di dieu kadieu ditambah ikunya nah karumpul jauh mantap ieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas aing keur carita sia mah wae lain jelema kabeh aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah tuh kan bisa gitu satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadieu nu aya deui pangajian ulah asal malaikat kadieu ka malaikat engke ge jelema dititahan ku malaikat daratang lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat sorangan ngarana ka malaikat ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat ngaulah ke para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat teu daratang kok bisa gitu sih kiai oh malaikat teh ngambe ketika orang zikir la ilaha illallah kadeulekan ku malaikat la ilaha illallah urang kaluar lamun henteu make bahasa urang cicing bepem urang tapi hate urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hate malaikat ngambeun ka awak urang seungit diambeun ku nya seungit ye seungit teu nyahoan nya keur maca naon urangan seungit mantap teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet teu kadenge mayal fizumin qaulin ila ladai raqibun atid nu kadenge dicatat oh sieu maca la ilaha illallah catat tapi lamun urang ngapeureum teu nyatet mantap zikir kopi man nu nyahongan Allah ngan malaikat ngambeul seungit di awak ieu seungit ya seungit cenah ya ngagerokeun malaikat kade ieu teu kadenge teu kadeuleu babacana tapi seungit coba dia coba ieu seungit
karumpul malaikat ngagulung di dinya mantak sih ada orang mun zikir sorangan gedebug ulah bentah ulah sih ada nu paek tadi teh sengit ngaji gitu keneh kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir taruru maladir sayarin malaikat sayarin bener sengit tak ketika orang zikir Haji Pudoli misalnya ya mungkin tahlilnya la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah kali ulah ini bau cek malaikat bau ulah oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyanangan strip bau aya stripan kunaon eta teh ikhlas hatena jadi hayang cawambon bau ka ambeun kujana tah ieu ngaji ge kitu kere ngaji cek malaikat seungit kadieu oh jahe ka hayang nanaonnya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh oleh toelan ulah geuna ngaji bau aing ge hampir utah aing baca alagaan bener sih ieu tolong aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna tuh baueun malaikat mantap geus teh aya deui masuk cek malaikat teh keur tadi nya ieu keur aya nu zikir seungit bau bentek nggak saya mau kadinya lah cek malaikat boal kagak tungguan we di dinya bentek dah kuari maca Fatihah tadi teh teu teu ikhlas bismillahirrahmanirrahim sugan bae nyana cager aing dibere kudang sugan bae meureun sajuta bae dibere gasugi sobai dan maghdubi alaihim waladdallin inum geunya mudah-mudahan aduh sinum kumaha karasan tambah nyeri anu ikhlas bismillahirrahmanirrahim inum kan kumaha mangkarasan alhamdulillah rada hampa inum deui alhamdulillah rada hampa kok bisa beda apan tadi malaikat milu anu tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur nyari mah jadi beteng kan dibere cai sumur atuh pae atuh jelema minimal ngelengit tambah tapi cai sumur aja di bacaan Fatihah kun ikhlas pada malaikatan milu kadinya malaikat ditiupkeun milu ka jero terus diinum ke malaikat asup ka jero cek malaikat nu mana nu nyerina sih oh iya cek malaikat teh dipaut kunyan set gegeran bae mana WC ngising teh dipaut ku malaikat eta sia kudu dijabarkeun we heran nih mah eker carita-carita batin di bahasa urangkeun supaya paham geus malaikat teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji nu zikir nu tasbih nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana ketika ikhlas ka ambeuna seungit ketika teu ikhlas ka ambeuna bau mentak tetep bae masyarakat teh baueun malaikat na ge baueun ikhlaskeun coba ge. Nah, urang wiridan sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman kamilan semua. Dan alwi laqad wa fariju laqad wa ka malaikat. Aya nu babacaan. Bau. Datang malaikat nu saya, bau tan. Bau. Emang naonnya? Hayang warungna maju. Bau jasa ya. Bau orang kesus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ya'anat alaihi wujuh wa khasyat alaihi qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Oh, itu mah sholawat lain sembarangan teh sholawat eta. Waduh. Oh, eta mah lamun dibatu. Oh. Sholawat eta geus pohara we. Eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa khosatanya kurban tu sholli tu salim ala sayyidina Muhammadin bihajati eta mah mantep ka ditu teh mah jotosan ge mun make sholawat eta beda jotosan di kitu ge teh tadi sholawat tah ya supaya nempel di malaikat tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa khosatanya tinjukeun ku urang atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan ngejengkang jelema tadi eta malaikatna nempel di dieu urang wirid sak malaikat bau emang urang pelet pake ngawirid iti bauan itu sholawatna bau pakai ngawirin barang bau tuh bau cek malaikat gideg kuat cek aduh ya gaji aing musim tiis kos kieu carita batin teh kos kitu mantap lelembutan kan aya di urang cek ahli thariqah mau ngan bahasana tinggi-tinggi mun thariqah mah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus eta teh lelembutan malaikat ngambe ka lelembutan urang tuh lu batak ahli Allah mah makin yakin sebab naon lelembutanana malaikat bage ngambe atuh ka Allah malaikat bae ditugaskeun titah mendampingi nyana teh geus seungiteun ngambe lelembutan urang lantaran dipaksa tadi nama embung urang zikir la ilaha illallah embung kabelah dia nama jadi daek kabelah dia jadi nikmat nginaheun malaikat sengiteun cak malaikat sengit amat ieu malaikat teh sengit ngambe urang aya la ilaha illallah aya sholawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin sengit malaikat bae ngambe sengit caknyana lelembutan urang ka ambe ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieun maka urang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaun nyana aya waliullah kieu bae cicing bae jelema di jalan ndekanyana saenggeus ndekanyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ye aing boga duit 1 juta jang kiai 500 nu 500 deui ye tadek dibelikeun 200 ka jeruk nu 300 deui bisi aya fakir miskin nu menta-menta dik dibikeun jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing hade besi poho cak kiai teh nya ngeuteun kapanggih jeung fakir miskin da ieu engke kampang mus aya mun aya fakir miskin ulah datang ka teu dibikeun nya kaget teh jibat caun ku lelembutanana neropong lelembutan kiai teh nu geus jadi wali neropong oh nu 500 jang kiai nu 200 meuli juluk asem-asem ge nu 300 jang fakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutanana geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah deui poho kabawa ka imah deui nu 300 teh nu jang fakir miskin teh sapoe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain nu urang geus diniatan jang fakir miskin diendekkeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantak kiai eta ngabejaan sia de nu 300 bisa fakir miskin segera teh eta teh nyana teh ngabejaan beusi kabawa ka imah duit keneh ngan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dipikeun berarti geus lain nu nyana dibawa ka imah jadi kalajengking. Nah, pohoan dipake meuli lauk, dipake meuli beas, dahar bareng jeung pamajikan jeung anak kan jadi kalajengking tah. Di jero cak anakna bah nyari beuteung. Kunaon teh sia? Tas ngadahar lauk eta jelok eta mah jelok teri. Abana ka jero abah ge rada karasa cenah. Nyeri. Cek mana ngajungkel dong. Oh! Kurang akhir beuteung ya ngadahar naon urangnya. Atuh kalajengking pan tadi nyakit di jero tuh
teu nyaho ta urang teh kana hakikat kos kitu tah nu mantap jeung ahli Allah maka teh barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi. Assalamualaikum kurang minta cai kunaon tuh nyari ribeuteun atuh nu 300 teh endahan dipake meuli japuk ku sia kalah jengking eta lelembutan teh main tuh dak be urang keur dieu lelembutan urang main neuleuh jahe tring jahe getring tah lelembutan main tah lain lembutan goblok tah mah tah eta mah lain lelembutan tah nafsu beda lelembutan jeung nafsu tuh itu baguna putihnya budak kurang mananya lelembutan main ya lain lelembutan bego tah mah sia mah du bogo bae burung Lampung bangun ieu beda kulitna putih bener marah tuh bener tuh gede adat Lampung tuh lain lelembutan nafsu beda ke lelembutan jeung nafsu tah lelembutan urang kaambeuk ku malaikat seungit tah supaya urang seungit ikhlaskeun ge asal geus kaambeuk ku malaikat seungit bage aduh geus malaikat nu saejan kade seungit ye seungit can dariuk saya dirinya dariuk nyana dirinya nu ngajina baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji noelan emang kitu ditugaskeun ku Gusti Allah tuh mantap teu sambarangan tata dina aya 300-an di masjid teh kuari ka Golkar nyana cek malaikat jadi benteknya kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek teh aduh cek malaikat jadi kieu bentak cek bentak nah jelema geus bau ulah kadari bau ditoelan kumaha dijagaan ku malaikat ge nu endek ge kadinya nu endek dipengkolkeun ka warung ku malaikat dipengkolkeun ngopi bae di warung nyonyok emang geus aja aing deuk ngaji ngopi cek nya di dieu nang malaikat mengkolkeun sampai bau cek malaikat daripada sia kabauan engkena sia diajakan ka Golkar bau sia eta tah eta keur carita dijabarkeun tah kos kitu tah tuh ieu ngaji mah rusak jadi kadinya nang Allah urang lamun geus nempo kadinya ngeri atuh salat urang mah bentek bareun salat malaikat salat mah salat teh budak bau bacaanana tah badak lamun urang deuk salat di jero huntu urang aya cehil malaikat embungeun mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun coba ge di Fathul Muin diunggal kitab sunah urang teh nyehil sebab naon nu mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur cek malaikat teh wahai para malaikat ieu babacaan seungit teu eta lamun eueuh cehilan lamun aya cehilan cangkana naon eta mungkin malaikat ke sebab malaikat kan tilok dahar malaikat mah geus neuleuh cehil teh gilaeun nya na ieu teh naon cek eta geus nya teh daekeun kadinya ditanya pan sia teh kadinya aya cehil matak malaikat teh sebenarnya mah sieun ku cehil teh sing ada teh matak urang sunah naon karangarana naon karangarana lain nyusur helanan tadi nyehil sunah selilit ngaranna nya sunah nyusur nambah kasunahan abe bersih malaikat senangan kan mantek ente lamun dek kitu salat sing hade dek wiridan ge dek wiridan cehil atuh rusak nyatas ngadahar jengkolnya didinya aya deui cek malaikat wow batur ada kagak ayo jengkol ngamuk gitulah cerita ngaji batin lain sama malaikat nanu cicing di urang lain hadam babacaan nu cicing di urang nu mantak hubbiba ilayya min dunyakum salasun dipake karesep di dunia anjeun tilu cak Kangjeng Nabi hiji at-ta'attur minyak seungit
eta teh maksud Kanjeng Nabi awak urang sengitan ulah aya kokotor-kokotor abeh malaikat datang ka urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang wasiwak jeung nyiwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungahkeun hate. Urang boga pemajikan teh kan terhibur ku pemajikan. Bray teh hate teh senang. Geus lamun hate senang urang maca zikirna, maca sholawat kan ikhlas. Eta kan bantuan pemajikan urang. Coba lamun pemajikan urang manyun bae. Urang maca sholawat teh lain inget ke Kanjeng Nabi kan. Allahumma sholli sholatan tutut gede. Sholli sholatan kamilatan wa sial tuh pemajikan goblok guys. Je cak malaikat ban kiamat tadi. Sholawat bersolawat katutut-tutut di bawah manyunnya ada kos tutut bae keur mah beungeut na tutut berdoa aja bae ngamuk ge cak malaikat teu beres ieu eta lah seetik nyentil urusan batin kos gitu mentek tiup fuh atuh aya malaikatan nempel di dinya tiup kudu sok main gaplek fuh jurig aya di dinya ye ulah sambarangan tuh mantak ge lain tiup-tiupna wa huwa alladhi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat Allah anu ngadamel tatangkalan baik tatangkalan anu ngampar teu aya tangkalan maupun tatangkalan anu aya tangkalan model buah model korma model tangkal rambutan dan lain-lain sebagainya kabeh meunang nyieun Allah ditambahan deui ieu mangatopkeun khusus kana anu umum ansya jeung Allah ngajadikeun anak tangkal korma padahal tadi geus gair marusat wazara jeung anu sok dipelaku urang tetanduran anu sok dipelak anu mukhtalifan ukulu beda-beda buahna geus ana beda-beda buahna kadang-kadang deui bentukna ge beda kadang-kadang aya nu buah bentukna akur tapi rasana mah beda urang neuleuh buah bernuk gede bangun amis belah teu baku urang rasakeun tapi lamun urang neuleuh kitu jeruk bali gede belah amis bentuknya hampir sarua gedena jeruk bali jeung bernuk tapi kapan rasana mah beda kitu kene bubuahan teh aya anu akur kadeuleuna teh aya anu beda tapi rasana mah tetep bae moal akur jeruk ieu jeung jeruk itu bangun akur teh rupana tapi beda komo jeruk jeung salak mah komo jeung manggis mah dan lain sebagainya na ieu nang saha ieu sing hade cek Gusti Allah awas meunang aing teteh nyieun masyaallah urang baheula mah keur leutik teh bu zaman subur tapi bubuahan teh langka paling jago rambutan ti korelet datang ka dieu ti curug paling jago eta doang teh manggis geger sararese komo bangsa lungkang lengkeng nu karari itu mah hese bak kuari tangkalna masyaallah kadu ambalaya rambutan ambalaya lengkeng ambalaya jambu loba jasa manggis loba jasa kemudian atuh ayeuna mah kitu anggur berbagai anggur baik anggur Bandung teh nu hideung asem aya deui anggur Australia hideung amis aya deui nu ti Amerika pir berbagai-bagai buah pir jambu pir Shanghai ping Siangli dan lain sebagainya weh loba jasa baheula mah hese tapi kuari dibere babari rahasia Allah nang Allah teteh ngajadikeun teh sing hade urang teh nyaho tangkalna kos kumaha eta pir tapi buah pir ambalaya kulantaran letah urang beda jeung letah urang luar negeri muludan dibere pir teu beuki urang teu beuki diangsongeun pir teh lain letah urang teh mah kos kitu mah tuh letah urang mah emang letah teh tempe tetap dibere daging ge meunang mah utah bae tapi lamun dibere teh tempe masyaallah tembang dipanggang jeung teh tempe waduh geus kieu bae nya nama teh
ieu dahar pohara jasa poho ka eureun aya curiga nih mah dahar jeung naon emang sia dahar mah di buk butet kitu waduh jeung tempe cenah tempe ge dibeulem jeung naon deui tembangna dibeulem emang ngeunah jasa tanding cenah emang nyana mah ti leuletik dididikna tempe atau tempe bae mantap kumaha dididiknya jelema mah kos kebo mun kebo tadina di paraban endog ti leuletik atuh gadena beuki endog kulantaran tadina jukut bae jukut urang ge lamun hayang ngabuktikeun anak urang ya anu kalima mah di paraban jukut geus bae sia bayang nyaho coba landog bae jukut geus gedena ge jukut bae kumaha kabiasaan teh mah padaharan kabiasaan teh iya tuh orang Amerika nu mantaknya resepkeun roti atuh biasa orang Jepang nu mantaknya mah kentang atuh geus biasa orang Korea nu mantaknya mah lauk bae atuh emang geus biasa urang mah sanguna ge henteu bisa mun cara urang Padang gitu tau urang lamun ka Padang teh dibere teh nambah lagi 3 ieu can di dahar geus 3 deui mah cekna geus teu gula aing hiji wae lah gagarateun 3 cekna geus jadi 4 berarti kabehna orang Padang isi beak tah moal cek orang Padang tenang sebab dididikna tadina urang mah kos kitu disebutna geus sapiring metung itu geus teu kudu jeung nanaon jeung uyah doang jeung uyah kolot baheula mah uyah digoreng ditarasian dibawangan dicabean geus geus mantep biasa geus teu kudu jeung nanaon coel deui kadinya geus jahari hirup hari hirup paranjang di umurna ku hari barang dahar jeung daging parelek umur geus garanti deui ku mah jeung uyah we habak lah ieu tatangkala dang Allah ya Allah bubuahan beda-beda warna beda-beda rupana tetapi aya nu akur engke rasa aya nu beda nang Allah والزيتون والرمان mutasyabihan zaitun jeung delima hampir akur dauna hampir akur teh urang lamun ningali tangkal dalima jeung tangkal zaitun baheula mah zaitun teh di Arab kuari mah aya urang Arab di urang coba-coba melak zaitun lantaran di Arab nage tangkal zaitun mah aya di Taif sedangkan cuaca Taif pasarua kanjing cuaca di urang nu pangjing Nabi pernah ka Taif teh anu haju kanjing Nabi teh didinya dilukai teh eta Taif teh subur mentak lamun di Mekah aya cabe di Mekah teh aya sagala terong di Mekah teh sagala aya bonteng di terong di Mekah teh sagala aya kitu samangka kuari mah malah aya dangder aya hui di Taif sarua jeung di urang Taif mah Masya Allah sarua percis we taneuhna dan lain sebagainya korma jadi di Taif mah malah korma Taif paling bagus jajadian biasa para nah zaitun tin di Taif eta teh hampir akur dalima jeung saya jeung gitu non gitu zaitun cek di dina ge zaitun warruman mutasyabihan hampir akur dauna tapi kapan buahna mah beda pesek kurang beda bahkan mun dicaritakeun mah buah dalima mah hiji buah nu tadina meunang ti surga lamun urang bisa ka sorga engke jeung mudah-mudahan nah engke bakal kapangi jeung buah dalima aneh engke di sorga teh aya buah dalima jadi mah kos di dunia di Mekah pan gelede di urang mah kan laletik nah engke di Mekah mah buah dalima ku gede-gedena dibelah dua plek kos samangka dibelah dua plek ta eta teh tutupna teh tanu sabelah tah bisa pakai imah jadi keluarga bangsa 50-an memuat tadi dinya tah ku gede-gede ada 5 sieun tapi orang gede gitu mah nya ku subur-subur Masya Allah karim mana deui ghairu mutasyabih jeung aya nun teh aya akur dauna mutasyabih wa ghairu mutasyabih aya dauna mah akur tapi rasana mah teu akur awas cek Gusti Allah aing anu ngajadikeun aing
sakitu ulah sembarangan ngahukuman cara orang Arab, cara kafir-kafir Quraisy, kafir Mekah, sembarangan nu aing pasrahkeun ka aing. Ieu kakarak dina tatanen ieu encan ingon-ingon engke numatek Gusti Allah kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi. Aingin aturan cek Gusti Allah kulu min samarihi dalahar ku anjeun tina buah na idza asmara di mana-mana geus buahan sok geura cuman sing hadewa tu haqqahu kaluarkeun hakna yauma hasadihi dina poean dipanen. Ieu mah lamun dibongkar ku mujtahid moal anggeus datang ka asar ye ayat ieu. Lain lalagan urang mah maca dihartikeun kos kitu biasa bae. Geus dek harti secara lapan, tapi Imam Syafi'i ngebongkar ayat ieu. Wah raja salila. Hiji ndek nangtukeun masalah wa atu haqqahu. Bikeun ku anjeun hakna. Ieu hak teh ditafsiran ku Imam Jalal di dieu mah kapan zakat wa atu haqqahu ay zakatahu. Sedengkeun wajibna zakat mah diwajibkeun kan di Madinah. Aqimus sholata wa atuz zakah. Eta kan di Madinah. Waktu wajibna zakat mah sedengkeun ieu mah pan ayat-ayat makiyah. Di Mekah mah kan can wajib zakat. Tetapi ieu teh geus menuju kana zakat. Mantak Imam Jalal berani di dieu wa atu haqqahu ay zakatahu. Padahal ieu teh ayat makiyah sedengkeun diwajibkeun zakat makapan di Madinah. Berarti ieu wa atu haqqahu teh apakah memang hak teh zakat atau memang ketentuan-ketentuan di luar zakat? Bongkar. Tuh ndek kumaha teu make ulama na tangkorak Muhammadiyah. Ayo coba hartikeun ku nyana ieu. Wa atu haqqahu teh. Dia kemana lompat coba? Urang mah kulantaran geus dikemas make mazhab, atuh tinggal nuturkeun mazhab ngeun keur carita turun ayat ieu, ayat makiyah keur caritakeun tentang hukum-hukum di Mekah. Anu sakitu poharana perbedaanana jeung hukum Islam ku Gusti Allah dibere penjelasan ulah sok sangeunah-geunah nyieun hukum sebab ieu teh meunang ti aing. Geus kulantaran kitu tuturkeun aing, prakadirna kulo dalahar kumaraneh kabeh min samari buahna sek silakeun. Tapi wa atu haqqahu ieu kan hak teh di dieu mah zakat sedengkeun ayat zakat mah diwajibkeun di Madinah. Ieu ayat makiyah. Kolong urang mah ku potongan otak urang datang ka irah ge moal ka botra moal ka betra. Moal ku sok kredit moal bisa puyeng ku kreditan. Atau nu di partai moal bisa. Moal puyeng nya nah hayu-hayu partai bae. Nu matak badlul wusi teh mah ulah aya patulapat tali jeung partai, ulah aya patulapat tali jeung organisasi, ulah aya patulapat tali jeung berbagai permasalahan. Ngerahkeun seluruh kekuatan, tenaga, pikiran, waktu, otakna jangan bongkar permasalahan ieu. Nah, semal bisa tah. Kahiji. Nomor kedua na ieu aya kulu min samarihi iza asmara. Cok dalahar ku arajeun kabeh tina buahna di mana buahan. Di dieu ditafsiran ku qoblana di memeh asak. Geus lamun memeh asak mah eta teh didahar ku urang, eta teh teu wajib dituntut dikaluarkeun zakatna atawa geus asak ngan memeh ku urang teh kitu dinaon ngaranna dipanen. Eta teh kasupkeun kana zakat. Andai kata ayah korma kemudian memeh dipanen diala urang kemudian didahar heuh masalah jawajib panen mah ieu aya bahasa wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun hakna keur carita zakat dina poean dipanen mulai dina panen kakarak wajib zakat ai kitu mah memeh dipanen dialaan didahar dialaan didahar henteu wajib zakat. Eta keur carita korma kumaha lamun pare
parete kapan wajib zakat kemudian kurang hayang ulah di zakatan ulah dipanen-panen alaan giling dahar alaan giling dahar engke geus tinggal saparapat deui kakarak dipanen pan eueuhan tang zakat neuk ya kos kitu los aju kumaha teh kieu teh kos kitu doraka teh ulah nyarita ke doraka endek sih moal sia tah masalah endek mah alah geus saeutik meme panen ku urang poekeun giling dahar heuy mang eta papacan di zakatan ya panen geuning cenah tuh panen di zakatan dina Al-Qur'an ge wa tu haqqahu yauma hasadi engke di zakatan geus dipanen karena wajib zakat ieu mah di alam bae heula di dahar meunang terus teu naon bila naon teh kos kitu teh teu naon ngan lamun niatna endek moal ngazakat doraka namun kieu mah ieu anem ala ku urang teh sabucu poekeun terus garikeun terus tutup dahar kunaon emang diheulakeun eueuh deui ngan eta-etana eueuh masalah tapi lamun kieu mah mang kunaon diala di dahar maksudna di dahar kunaon teh abe ulah ngazakat doraka teh kos kitu tah doraka eta kos kitu tah tapi lamun deuk masalah itu pokoknya aing mah jadi dakuran lagi wajib zakat mah engke yaum hasodi ieu mah can panen can naon di alahan bae tangkap beak jadi teu zakat henteu geus aing mah moal zakat henteu teh kumaha ai daek golos ta eta teh pikiran para mujtahid masyaallah di mana mimitina ngabongkar Imam Syafi'i teh mimiti ngabongkar teh dina zorofna wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun ku aranjeun kabeh hak bubuhan teh yauma hasadi eta yauma cek ahli nahuma zorof geus kabogaan ta'alluq lantaran azhar ku waktuna maka nundum mina fi bitoridin kahunam kus agmuna ansibu beres ka ditu alpiahna geus atuh kuari mah ngabogaan talukna deuk taluk ka mana bisa ditalukeun kana atu ityan berarti bisa ditalukeun kana hak salah nalukeun we ngageusleun toh mantap kaya kaidah dina usul fikih cek dina kaidah usul fikih teh wazarfu qaidun limadalla alaihi al-amru bi hayatihi minal wujub la limadalla alaihi bimadatihi minal hadas zorob teh eta sebagai qaid ngoidan limadalla kana perkara nududuhkeun alaihi kana eta perkara amru artina nududuhkeun kana kaamranana bihayatihi kana hayahna amr nyata minal wujuban tadi ge aya wa atu berarti mil amr al amru idza utlika yansariful lil wujub ila maladala dalil berarti eta teh wajib ngaluarkeun ana tah ieu umat teh ngoidan limadalla alail amru ay amru tadi wajib berarti di dieuna bihayatihi minal wujub geus berarti atuh ayeuna mah wajib ngaluarkeun zakat yauma hasadi eta teh lain haji wajib lil hadas yakni lain harita sebab hayat teh kakarak ge kewajiban jadi berarti la limadalla alaihi bimadati minal hadas lain begitu panen harita kene disawah kene kaluarkeun lain kitu mulai kewajibanana ketika dipanen begitu dipanen mulailah kewajiban ngaluarkeun zakat adapun ngaluarkeun zakatna ieu kudu ba'da tankiyati wa tasfiyah sabada bersih tapi heula geus ditapi nu benerna ieu sabaraha hitung didinya aya eueuh kira-kira satoneun mun parete mah mun kira-kira aya satoneun kakarak wajib kaluarkeun zakat geus eta mah tah nu gacungna segala nunana eta ulah dihitung sebab eta mah teu ngajadikeun kakuatan tah jadi berarti ieu yaumah teh dibongkar mah moal anggeus sabelah poe kos gitulah para mujtahid teh gaweana teh jana teh ngabongkaran masalah urang ngabongkaranana deuk kumaha ngabongkarna jalep teh eueuh
Dek nyeun imah pahat ge eueuh. Dek nyeun imah ragaji ge eueuh. Atuh kumaha dek nyeun imah namanya ditangtung-tangtungkeun awina. Moal bisa tanu mantak alatna heula minimal 12 pan. Kakarak bisa dirogok. Timimiti atu. Nah, kemudian kulu timimiti kulu. Kemudian aya kait iza asmaro. Tadi dieu teh menang di dahar teh nu mana nu kudu di dahar geung deui memeh dipanenana nu kos kumaha nu kuduna ieu lah diperinci ku ahlina urang mah sakadar nyaritakeun kaheseanana ijtihad eta teh pohara jasa kakarak dibere ayat sakieu ge ieu teh kadituna deuk nyaritakeun hukum sabada cak Gusti Allah tancapkeun ka tauhidan sia bahwa eta teh nangieun ai ulah sambarangan sia ngahukuman ieu halal ieu haram nu halal halal nu haram haram kumaha cak aing ketika aya anu halal dahar ku sia aya nu wajib dizakatan aya nu teu wajib dizakatan ketika wajib dizakatan nu mana nu wajib dizakatan ieu kan ayat sakitu hesena urang mah kuari tinggal mukaan bae tah haju ieu zakatna sabaraha dina Al-Qur'an teka caritakeun sabaraha-sabarahana aya ge Kangjeng Nabi fima saqatis sama al-usur berarti diterapkeun bahasa Kangjeng Nabi soal zakat sedangkan Kangjeng Nabi nyaritakeun fima saqatis sama al-usur di Madinah lain di Mekah tah ieu kumaha yeun nerapkeunana wah ieu mah hese ngaji ku ayana hese nu di tukang mah geus nundutan bae neureun jembe lah puyeng kieu sadaya mah ngaji boro-boro si aing ge puyeng iya mah keur carita ulah sambarangan horeng hese ngaji teh keur carita kisoh-kisoh rada babari ketika patali jeung hukum Masya Allah aduh lain lalagaan bahasa kuluna ieu amr lamun ieu fiil amr wajib apa henteu lamun wajib sia kudu ngadahar mun teu dahar urang teh doraka wah cilaka ieu mah waduh aya rambutan kolo wajib sia mun teu didahar awas sia wah aya kadu kolo wajib sia ngadahar mun teu ngadahar kadu doraka sia kana neraka sia wah he ieu si kiai amat sih wah haram ieu aya peuteuy deres kadu mah mun peuteuy kulu wajib sia ngadahar peuteuy euy aing mah beuteung muter neraka sia dina Qur'an ge kulu ti dituna min samarhi idza asbara di mana geus buahan wajib sia ngadahar kiai asana kiamat teh hukuman siapa teu ngaji aing mau ngaji asana pinteran nu teu ngaji jeung nu ngaji tara kula sambarangan geus ieu amrna apalil wujub apalil ibahah apalil nadab Masya Allah ieu mah carita hesena bae kula ge hese aing caritakeun hesena doang ieu hayang nyaho kaheseanana kos kitu ieu bener-bener keneh aja ieu bisa jadi mun ibahah lil ibahah di mana nyokot ibahana tah ieu puyeng dan mantap geus bae urang mah daripada puyeng cokot bae geus lah hiji mazhab Syafi'i kiai kula ge tetangga cenah jeung Syafi'i siapa sok salah bae bajan Syafi'i tetanggana deui ya Allah geus tina bahasa kulu min samari aya qaid idza asmara kadieuna ditafsiran qoblan naji artina memeh asak artina memeh asak teh memeh dipanen geus samemeh dipanen mah di daharan ge teh kudu dizakatan tapi kadieuna sing hade wa atu haqahu yauma hasadi tadi geus dicaritakeun tina zorokna nu sakitu hesena lain pagawean urang sakitu aya jamul jawame ge teu meunang urang kuari ngaijtihad teu meunang aya goyatul usul urang nyieun deui ijtihad teu bisa emang ijtihad teh dibatas teu dibatas kalau itu bisa jadi temenang kekuatan akal sia melalui ilmu menguasai sabarafan aya syarat-syarat ada ijtihad teh ulah kena jago jawame urang ijtihad ayeuna mah waspekoru haram li'annahu kitu madusot karena sapeker ieu manjangkeun sora wa kullu makna kadalik bahwa haramun yung tiju aspeker haram kade sia kade jeung aing ngaji aing mah teu kudu make aspeker haramun ku aing disoekeun begeut sia ku aing sia ieu ulah kitu tetep bae kudu diladenan
wa ma huwa speaker gitu. Kayak maaf speaker teh naon gitu. Speaker huwa hadidun, speaker teh besi atau besi mah tuh ngabalaya di ditu. Oh yakhruju minhu sawt nu kaluar tina eta besi sora. Jadi berarti speaker eta anu osok ngaluarkeun sora. Sorana tina besi apa sora ti batur? Ih keheula nya. Engke heula sia hadidun yakhruju minhu sawt teh ieu teh sora ti batur apa sora ti besi? Ih ulah sok kitu. Yes, ya ulah sok kitu. Soekeun sia bae. Hah? Ay hadidun yakhruju minhu sawt tah ieu besi. Haju ku urang diketrok. Tong 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 tah eta sora inu kaluar tina besi. Ay speaker mah sorana nu batur cicingkeun kaluar teh sora sia. Dipencet sia koe. Ieu keur carita mamantekatan. Nah, tasawur heula. Sing bener sia heula, pikir heula ku sia. Ayo, terus kasih pun mah haram becaknya na. Aya si HP boga? Boga. Aya speaker na leutik teh mah. Takol sia koe. Tah mah percis kos tu ceramah teh tah jeung Haji Podoli, make kontreng. Hei, pada teh gitar nu haram ge nu gede. Gimana anakna? Atuh Haji Podoli ngagecrek lah terus. Sarua bae ceknya na horeng nu gede nu haram nu Omah Irama, nu leutik ieu mah nu ti Habib teu haram. Takol Habib tinggal Habib. Teu nyaon ka ngaji teh mah kos kitu. Ieu keur carita lain neuk nanam hese horeng ngaji. Kula mah ngaritakeun hesena ngaji. Hese ngaji teh oh anu nyieun tukilan haram speaker ngadu coba jeung anu bisa ngaji ilmu mantek jeung ngaji jabul Jawa mah eueuh nanaonna. Ulah maksakeun atuh. Ulah maksakeun aya tukilanana baca ku ahlina. Lamun cara penca ieu budak-budakna alah cenger ieu budak. Cenger sepak bae ge ieu budak. Alah geus kakarot bae nu bisa pencawa. Tanya le tukilan nek tasawuf bae nek haramkeun ulah make fan fikih pake alam tasawuf urusan anda tasawuf mah pribadi silakan lain deui atuh jaya kiai anu hayang lauk nitah ka muridna nitah neangan lauk cek muridna mama hayang lauk naon kakap mama mah ye hayang kakap nu gede neangan ka unggal kota sapoe 2 poe saminggu ka karak manggi di sisi laut dibawa alhamdulillah ieu mama hayang jasa kakap masya Allah goreng yes butut teh jang eta tengah jang eta nah mama huluna ieu ya sip geus siap bungahin murid dan dulu mama dek ngadahar kakap begitu ndek ngahuap ayalah pengemis assalamualaikum salam oh pengemis ya mohon hayang naon ya hayang kakap ka muridna bungkus bikin cak muridna mama atuh sanajan dibikin ulah kakap eta pan eta nang saminggu neanganna bikin mama amun dek dibikin atuh laukna teu bandeng aya totongkol aya ulah kakap eta nang kula eta modalna gede bikin bae atuh lamun dek dibikin saparo ulah kakap kabeh cak muridna puyeng aing ye jeung mama ye tuh hese capek saminggu gitu geus bikin nya nama dahar jeung saya aya we tapi bari dahar bari nanya mama aya eta mama kunaon eta dibikin haram jeung mama mah eta teh kakap haram mama bisa ngahukuman haram pan haram mah hukum ti Allah ulah loba omong sia jang aing haram jang sia mah teu bisa haram kitu mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aing geus make ayat eta moal datang sia kana pangkat birro yakni pangkat wali mimma tuhibbun lamun maneh hatta tunfiqu henteu nganapakakeun teu mikeun kana naon dipake ka resep ku sia mama resep jasa kadinya kemudian ayat anu baramaen resepeun kadinya mama henteu diangkat jadi wali mun mama masih kena ngadahar dipake ka resep ku mama dibikeun tah haram sote jang mama jang siapa tuh lolos dari dia sih lain wali
hampura tuh mama teguh hampuran balik sia ka ditu eta wali udah cerita tasawuf teh atuh kudu diakurkeun yang ti ditu oh haram ka mama mah poe eta poe isuk batu henteu ah mama masuk kitu is ya masuk kitu deui atuh neangan deui sia kakap isuk ge ku aing didahar deui asa ulah aya bara main oh gitunya mantak sia diajak ge dahar sia ge hayang kan kakapak oh atuh bareng kan jeung aing mantak tadi tak lamun sia hayang mah cokot ku sia henteu haram jang sia mah aing haram sebab aing mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ieu ge sok pake ceramah ku Ki Pudoli moal bisa datang ke pangkat bir sehingga ngana pakakeun nu dipake ka resep maka bapak-bapak nu resep bikeun ka abdi lain ti abdi ka bapak tolong teh dibalikeun ku nyana aduh ampun nah jadi mun urang make tasawuf kunaon ke pikir dek dilompatkeun ka mana pikir mah pikir bae atuh cenah ieu mah pikir teh kapan lamun teu ditasawufan atuh mal beres lain kitu caralah hukum mah pemakaianana kudu ngaji deui atuh ieu mah maksudna lain deuk naon hese orang ngaji hese mah kudu boga guru bae urang lamun urang boga guru tasawuf bakal nyaho guru torekat lamun teu beres ta guruna bakal urang mah nyaho tapi lamun beres torekat da oh engkena ka dituna bakal nyengserikeun urang ngaji hikam teu boga guru bakal nyengserikeun batur de manya ahli norekat naik mobil nah, kan kos gitu mobilnya bagus deh sial norekat ongko mobilnya bagus ongko geus bae suzon oh atuh mal anggeus-anggeus datang ka Ira ge kos gitu hasud bae nu aya maning teu leuman kumaha sih norekat jeung kumaha sih tasawuf nu aslina lamun urang geus neuleuman ka karak nyaho ji atuh Tuan Syekh Abdul Qadir Sugih ji atuh Syekh Maulana Hasanuddin Sugih eta jadi keraton kerajaan di Syekh Syarif Hidayatullah rajanya na Raden Patah Demak atuh raja atuh pan raja teh lain sabarangan meureun sagala aya pan jadi raja di samping jadi raja betul kok jadi wali deui oh atuh aya guruna mantak teu leumeul lagi kadona sauk ulah haju ngaharamkeun sapeker emang salah ke henteu salah ulah kakarak sapeker dahar diharamkeun ku nyana asalnya nyana cara tadi lauk haram jang aing poe eta isu penting ah kiai mah sok kitu sia ulah loba omong aing mah make Quran tacak mama teh aing mah make Quran gulak-gilek teh aing mah teu kaluar tina Al-Qur'an gitu baru mantap moal aya wali bodoh lamun wali bodoh atuh ka dituna moal beres geus kudu nyareat heula sing jago nyareatna lantaran utak-utakan engke hukum teh sapopoe sadetik sabenit dipake ku nyana beda-beda kok bisa kos gitu sih mantap teuleum geura ka jero bakal nikmat nah kulu min samarihi asmaratu haqqahu yauma hasadi tapi wala tusrifu ulah ngaliwat batas ulah lelewi innahu la yuhibbul musrifin sajana Gusti Allah teh terseupeun kanu israf maksud israf di dieu teh kumaha kitu maksudna artina israf teh ieu adalah ngalaksanakeun tina nu diharamkeun urang sedekah aya dina jalan Allah sanajan bebeakan ge teu israf tapi lamun ulang sedekah dina maksiat boro-boro gede leutik ge israf kok bisa kos kitu ieu teh kieu caritana aya hiji sahabat ngaranna Ibnu Jurej cek Ibnu Jurej la yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu nyana kebenaran kerjazana ngalakor mah pas nyana ngalakor mah inget nyana ka ayat wa atu haqqahu yauma hasadi nyana sumpah cek manehna la yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu tiba-tiba datang di jelema ka kaula ka dia kecuali dipikeun ku kaula mah akhirna aya jelema datang ka dinya fatama di dahar teh ku jelema eta jelema teu balik-balik deui adina datang kadi anu wala korma ieu dibere deui aya anakna kadi
aya pamajikanna aya kos urang hajat dulur datang kabeh dahar didinya tinggal boga imah bae bengek bae sakena waduh isi mana kumaha tamu ieu teh anak kincuk apa dibawa kabeh ieu ge sarua ti isuk datang ka lohor teu balik-balik padaharan kor nyana kan sumpah dibikeunan pas datang ka magrib beak dibikeunan kabeh geus sakena buriang buadina beak kabeh geus saya beak tamang geus turun ayat ieu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ulah sok ngaliwat batas sadajan sedekah teh sehingga ieu pamajikan jeung anak teu kabagian ditanyakeun ku pamajikan ka ai korma mana anak nananya bah ai korma mana pan cenah ngalah korma beak dikamanakeun disedekahkeun ai batur ngadaharai ka henteu eta teu bagus teh kos kitu teh teu bagus tetep cak agama teu bagus eta teh isop ku kitu ngaranna ngan isop anu asli mah lain eta isop nu kumaha isop anu sedekah mere di jalan maksiat ka Gusti Allah eta isop mantap cek Kanjeng Nabi teh aya bahasa kieu law kana abuku bas zahaban fa anfaqahu rajulun fi ta'atillahi ta'ala lam yakun musrifan lamun jabal abi kubes wari tinggal ngaran lamun gunung abdi kubes jadi emas kemudian dinapakakeun ku hiji jelema dina jalan Allah lam yakun musrifan henteu israf tama cek Kanjeng Nabi tapi walau anfaqa dirhaman fi masyiatillah aya jelema mikeun sadirham maksiat ka Allah kana musrifan israf teh nu kos kitu ngaranna urang boga duit 10 juta dikamasikeun teh israf urang boga duit 100.000 beli petasan israf beli petasan israf teh nu kos kitu urang boga duit 1 miliar dikamasikeun pondok pesantren henteu israf surga teh mah kos kitu urang boga duit 100.000 halah dikieu-kieu ka bujur sinden 100.000 doang israf teh kos kitu di jalan maksiat leutik israf komo gede mah di jalan Allah boro leutik gede beak teh israf aslina nu kos kitu selama di jalan Allah ngan sigar tengah urang panen pamajikan jeung anak keuna ngadaha ulah aju dibikeun kabeh Waalaikumsalam Kak aduh balik dagang untung gak untung sebenarnya itu untung apa ya aya 5 juta mah aju mana duitna disedekahkeun kabeh Kak atuh kira-kira udah loba ngomong aing ka surga sia ka surga lain surga kitu Kak urusan surga mah surga bae tapi ieu pun urang ge boga dapur Kak sedekahkeun ka saha sedekahkeun eta yatim di mana tuh salakina mah otean kamu beureun lain yatim mana yatim udah loba ngomong aing karunya ka yatim jeung ka mana atau kebal-kebal dikawin tuh enggeus tolol yatim orenganan kawin deui sial mentak sing ada teh bezaya awewe salakina karunya teh yatim sing ade mana deuleu ngora apa kolot wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin eta keur carita tatanen kuari wa minal an'am wallahu a'lam